meureun. Asup kula ka dinya. Aya sababaraha dewan nu aya di dinya. Nyaho kula. Wani sumpah. Aya sababaraha lurah di dinya. Bergantian. Penting malam minggu eta malam minggu tanggal sekian wani sumpah. Nyaho. Sababaraha PNS nyaho. Mun nyana disebutkeun ku kula teu percaya, fotona aya di HP kula. Dia tuh tenang banget. Nemantak geus aya 3 pejabat adu datang ka imah. Kula lalagaan ngomong, "Tek nyana terus muringis." Culak cileuk nyana. Asa aing ieu cak kitu. Asa aing teu kebal nya. Balik. Aya ilmu dibawa ku urang. Sarua jeung urang mamawa bir, moal mabok, moal karasa. Ilmu filsafat aya di dieu, ilmu fikih aya di dieu, ilmu nahwu aya di dieu, ilmu alat aya di dieu, tafsir aya di dieu, ilmu hadis aya di dieu, usul fikih aya di tampung di dieu. Jadilah budayawan. Jadilah intelektual. Jadilah Pasti mikir kan? Mikir. Padahal aing mah poho. Aing resep ngalalaga sia ye. Masya Allah. Tah jadi ngomong teh ngeunaheun jasa. Wah, lamun urang ningali anu debat, lamun urang ningali anu musyawarah jeung syaiton. Ningali meeting, ningali deui kitu nanti kadang-kadang ngaranna. Naon-naon deui? Brik sia mah. Lain. Galuarkeun argumentasina ditoelan. Eta teh keur mamawa bir can karasaeun. Ilmu teh kakarak tet encan karasaeun. Kumaha tah? Boro-boro batur atuh mamawa bir mah. Nyana ge can ngarasa. Boro-boro batur atuh soal ngeunahna eta bir. Nyana ge can ngarasa. Ditanya ku batur, eta bir naon? Bir bintang. Sabaraha eta? 2 peti ku aing dibawa. Botol leutik kemasanana aya setengah aya nu gede aya. Nu gede hargana aing nyaho sabaraha keur Mis? Pohoan cak Haji Mis. Terus deh, botol gede sabaraha bir? Susu pura-pura. Kaji Masuri. Sabaraha Haji Masuri sabaraha? Allah nu nyahoeun di dieu maka bage lantaran nya masuk di masjid bae. Nah, kuari nanyakeun coba ge kanu nyaho. Lurah ebrek sabaraha? Pasti nyahoeun bener teu? Sadah sade ya nu nyahoeun di dieu. Ngacung atuh. Aya manut. Lah tuh kula ge nyaho di dia tuh kudu disebutan mah nyaho kabeh nu sok nginum bir. Lain dalaga. Sebab kula pernah make kumis palsu. Lih kula wakas. Make janggot palsu, make lepis, make kaos hideung, make kacamata hideung, kayak datang kabar. Didinya ya orang pasar kumis jangkung gede make tato. Tato ge tato lalagaan. Sesalaman tek. Nusa urang deui aya rambutna pirang. Make baju koneng. Make sakirok mini. Sesalaman biasa kula sesalaman. Namun kan. Nusa urang deui rambutna ikel. Pokokna mah nyaho tadi bar nanti jauh di nelayan di sisi itu teh tuh di sisi naon gara mun urang ka Jakarta belah kiri sisi naon eta Kijuri nyahoeun tuh lain nyahoeun osok kalinya operasi naon tah ngaranna coba nu di dinya Haji Masuri nelayan bener sih nyahoan tah osok meureun
Asup kula ka dinya. Aya sababaraha dewan nu aya di dinya nyaho kula. Wani sumpah. Aya sababaraha lurah di dinya. Bergantian. Beting malam minggu eta malam minggu tanggal sekian wani sumpah. Nyaho. Sababaraha PNS nyaho. Mun nyana disebutkeun ku kula teu percaya, fotona aya di HP kula. Jian tuh tenang bah. Demantak geus aya 3 pejabat adu datang ka imah. Kula lalagaan ngomong, "Tek nyana terus muringis." Ji. Culak cileuk nyana. Asa aing ieu cakina ieu. Asa aing. Asa aing teu kebal nyana. Balik. Aya deui dewan ka dinya datang ngobrol. Kula nyentil mengarah ka dinya. Tek ji. Cek nyana kieu tah mah aing ya. Nah, balik nyana henteu kula ngan lalagaan bae nu hiji deui mah polisi ngobrol jeung kula anu ji wah teu beres ya cekeun ieu arak bir dibawa kemana bae dibawa teu diinum moal karasa ilmu dibawa bae ku nyana tapi henteu diasupkeun ka jero hate henteu diamalkeun tur teu diresapi atuh sarua jeung mamawa bir sarua jeung himar mamawa buku kitu bae debat jago tanya masalah hebat tentang korupsi luar biasa horeng nyana nu korupsi tentang cerita pemalingan wow hebat dalilna argumentasina ieu horeng nyana nu maling mun nyaritakeun soal nyandung wah teu beres horeng nyana nu nyandung babarita kos kitu